Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma amma ba'd. Para wargi kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu kantos naros ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyuhunkeun ka Kanjeng Nabi sangkan diajarkeun doa. Anjeunna nyarios, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u fiha fi salati wa fi baiti. Ya Kanjeng Nabi, ajarkeun ka jisim abdi doa anu ku jisim abdi diaos eta doa teh nalika salat oge nalika di luar salat, nalika di bumi, kumaha doana. Maka anjeunna Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun, qul, baca ku anjeun Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Surah Kanjeng Nabi pek baca nyata, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, saestuna abdi tos nganiaya migawe dosa anu kalintang seueurna dosa. Faghfir li maghfiratan min indik. Maka hampura abdi ya Allah ku pangampura anu dongkap ti anjeun. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pasian welas asih jisim abdi ya Allah, saestuna anjeun anu maha ngampura oge anjeun anu maha welas asih. Dina ieu doa para wargi kaum muslimin wal muslimat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngandung pelajaran. Di antara anu kahiji yen doa anu pang penting-penting nanti nyaeta doa minta pangampura ka Allah. Minta sangkan dosa-dosa orang dihampura. Margi Abu Bakar naros ka Rasulullah doana nu pang saya-sayana pan. Dina salat komo. Sab doana jalmi nalika salat doa anu mustajab. Surah Kanjeng Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru doa. Sadeukeut-deuketna hamba sareng Allah Subhanahu wa taala teh nalika hamba keur sujud, maka prak geura lobakeun ka doa. Jadi pang doa-doa pang saesena doanya teh nalika sujud. Nah Abu Bakar naros ka Rasulullah, naon doa nu pang saena nu diaos nalika salat, maka Nabi ngajarkeun minta pangampura ka Allah. Minta dihampura dosa, dipasana welas asih ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu berarti menunjukkan doa anu kudu ku urang diutamakeun teh minta pangampura. Lain minta rezeki, minta kacageuran, lain minta dihampura ka Allah. Anu kadua oge minta ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta welas asih. Sangkan urang dipaparin welas asih ku Allah Subhanahu wa taala. Bari dina doa Nabi ngajarkeun yen ngadoa teh kudu dijangjangan ku tawasul ku asmaul husna, sifat-sifat Allah disebutkan. Innaka antal ghafurur rahim. Ieu teh tawassul urang ku nyebut antara nyambat Allah, nami Allah, sifat-sifat Allah nyata anu maha pangampura, anu heman, welas sareng asih. Maka jangjangan doa teh ku tawassul. Pan Allah ngadawukeun, lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Saestuna Allah ngagaduhan nama-nama anu pang endah-endahna, maka pegere ngadoa ku eta nama. Ku nami-nami anu pang endahna. Fad'uhu biha. Pagere ngadoa fad'uhu biha. Ya, kumaha sakitu mangga jangan doa-doa urang teh ku tawassul. Nuhunkeun ka Allah bari nyambat nami Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka heulakeun doa minta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala. Heulakeun dina doa urang nuhunkeun hidayah, diselametkeun tina seuneu neraka, diasupkeun ka surgana Allah. Ieu anu kudu ditiheulakeun dina urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Maka sakitu nu kapihatur mugi aya manfaatna. Hayu wang ngadoa ka Allah ku cara nuhunkeun pangampura. Oge biasakeun ieu doa Abu Bakar Siddiq, diistilahkeun ku para ulama doa Abu Bakar Siddiq. Ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir maghfiratan min indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Hada wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.